Cikeruh Cikeruh geunah teh Cikeruh kasubuhnakeun mah Cikeruh. Alah sok nya. Jeung malam mingguan. Bari ngalempekeun cangkeng. Bari ngalempekeun cangkeng. Alah ulah mikiran wae nu teu pararuguh ah. Syukurkeun nu aya tong mikiran nu lain-lain. Kitu nya. Tumarima we ka nu aya. Prung wala. Bisa ditalangan. Atuh mun kitu mah sarana kaula rek abdas heula we. Ulah rek abdas heula maksud teh bade nganiatan bade menekung kana Maha Agung muja berata ka Hyang Maha Sukma tah dengekeun budak soleh mah. Bade pujas medi. Budak soleh mah nepi ka kitu deuleu. Dicontoheun teh. Hah? Nya Pak Abong Trah Menak. Kitu turunan Tiramana, turunan Perih eta mah. Tahajud getol geura Menak teh. Pujas medi we. Manya rakyatna silaing tara. Sing era atuh kudunungan. Ieu mah habene geuning ngode kana togel terus gapleh we. Gening basa meunang siagakan. Mun jauh. Bangkong diala dikerok pajarkeun teh dina tongong bangkong aya nomor. Aya nomor teh heueuh. Apa-apaan nih ye? Mun jararau kerdil otak teh batur mah geus bisa kabulan, geus bisa nyieun listrik. Nyieun kendaraan itu ieu mah pasea di dinya we, di dinya. Merebutkeun ayat. Tah kitu jang. Sok keureuy teangan jati diri. Ulah waka suka seuri mun canyaho jati diri. Jati diri gitu. Aya dunungan jumahan teh dalaek Tah kitu da ulah euy. Naon jok kitu teh pugu-pugu. Aduh. Nepangan pamirsa ieu duh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Di TPI ayeuna mah sasasih 2 kali aya wayang golek. Sumohon akang. Nya nuhun secara tidak langsung ikut melestarikan seni budaya kita. Seni tradisional Jawa Barat. Nya pan sajajar meureun jeung wayang kulit. Sami Kitu. Ceuk aing oge teu pilih kasih TPI mah nu matak nu sarerea heuh. Oh TPI mah. Aduh. Masyarakat Jawa Barat pasti berterima kasih kepada TPI. Minta doanya kepada masyarakat Jawa Barat dan Banten. Iya betul. Umumnya seluruh Indonesia. Doakan TPI jaya selamanya. Jaya amin. Amin. Kitu teh euy, hiburan dolah. Naon? Hiburan. Oke lah. Hiburan naon jaipongan naon? Nya kumadinya we hiburan mah lah. Jeung nunutan mah. Sok ah, ngarengkeun keula silingkeun. Pamirsa anu mulia. Ada Quran. Nya aya pamunut lagu ye. Oh mangga atuh saurkeun. Di Serat Kaleng. Aduh, ampun. Oh, laguna. Naon Kang? Ah, minta lagu Cikeruh ah. Cikeruh sok Cikeruh geunah teh Cikeruh ceuy. Kasubuhnakeun mah Cikeruh. Alah, sok nya. Jeung malam mingguan. Bari ngalempekeun cangkeng. Bari ngalempekeun cangkeng. Alah, ulah mikiran wae nu teu pararuguh ah. Syukurkeun nu aya tong mikiran nu lain-lain. Kitu nya. Tumarima we ka nu aya. Prung wala. Sadaya urang sami nonton di TPI akangna bade nepangan kasadaya para pamirsa seluruh Indonesia. Geruk mah Pak Usman Zainab Cimpelan Zainab Heran
pamiarsa kurang sami nonton di TPI. Tak pernah Bang, ekek pahit Karena udang garut gede nyangakeun apa Haji Sidik Semua jangan apa di sini ya. Allah. Wah, Allah bang. Oi. Allah. Solayo. Doh. Allah. Allah. Doh. Daun dan cabe kita berarat lain-lain paksa diri yang mati paksa dengan kita beran Allah hop. ada cerit Ngeunah keneh jempe kieu asa halimpu keneh jempe euy istri harang panu aduh ceuk agama ge kitu Naon? leuwih hade jempe jeung tibatan cekcok pipaseaeun jempe ge ibadah keneh benar aku itu jeung tibatan cekcok pi Paseaeun. mending diem cek aing mah da tobat bangsa urang nepi ka kieu ye naon oke jeung bangsa urang segala eta mun teu bersatu pisan euy Maksudnya teu bersatu kumaha? Da bersatu atuh dina nabeuh mah kompak. padahal kahayang dewek teh tong sok kitu euy Nah, eraeun aing saya malu nih sama pemirsa nih sampai merah muka saya karena apa? tiap ngibing gendangnya polos terus macem-macem nih marah nih Kak Mali Kak Bolot Kang Bolot Kang Komeng Kang Komeng betul nanti marah nanti sama gue nih Kang Haji Jajadar Jaya. Heeh. Jaja Miharja gitu lain Jaja Marharja Benar. apalagi ini TPI ini ikut melestarikan seni budaya kita tapi Betul. kenapa kamu memperkosa karya sendiri Tidak pernah memperkosa karya sendiri. Saya kan barusan saya ngibing kok gendangnya polos terus oh baru saya mengerti